Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Hayu urang masak deui baraya. Ayeuna bade masak naon cing? Sanu terang. Muhun ya teh baraya ieu teh bade ngadamel bala-bala tapi bade ditempean. Cik kumaha coba rasana? Pasti enak atuh baraya. Tuhnya urang potongan heula si wortelna sareng ieu tah si kolna baraya. Teras we urang potongan oge ieu tah bawang daun sareng naon ieu teh saledri. Nah baraya tuh nya dipotong alit-alit. Saparantos beres sadayana nembe we urang tariguan baraya saparantos ditariguan teras we ngangge ieu tah kuncina mah bumbu racik baraya racik ayam janten teu kedah di ngangge pewarna deui baraya tuh nya teras we ngangge pamikirang asin mah ngangge royco we sareng ladaku baraya. Tah teras we tempena urang keuretan ka aripisnya baraya tah tergantung selera sih tapi da ari abdi mah nya mending kana ipis baraya mardigina kan eta aya bala-balaan janten bilih kandel baraya tuh nya dicemplungkeun kana adonan bala-bala nu tadi baraya teras we urang goreng dina minyak panas baraya teu dugi ka koneng baraya dugi ka asaknya ngeureukes kitu tuh parantos beres baraya ieu teh raos pisan kantenan sareng saos mah nya tanapi cengek baraya sakitu we panginten ti peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.